Itulang layangan nu pegat kapakan di langit lenglang ngapung oleang asih nu munggaran nahabet kapakan dirina layang taya pamuntangan naha asih nabet sirna dedeh duka kamana naha cinta nabet ilang kapakan duka teuing kamana salira ayana di mana abi leungiteun salira ayana di mana ku teu sangka salira mi dua cinta Raharja Kamulyan Channel. Tong hilap di like, share, komen, subscribe. Pokoknya mah like, comment, and subscribe. Itulah layangan asup lang layangan nu pegat kapakan adi langit lenglang ngapung oleang asih nu munggaran nahabet kapakan dirina layang taya pamuntangan. Aduh, lain eta bisaan eta nyanyi. Diajar kene. Salah asup oge. Salah asup bisa utik kerja. Aduh, hai guys. Ketemu lagi. Masih bersama channelna Raharja Kamulyan. Iya. Di acara naon? Ngobrol bareng. Nah, ngobrol bareng tadi. Suara Kang Dika sampai merdu. Aduh. Di usia yang 17 tahun seperti ini. Iya. Tah eta teh kudu dikembangkeun Mun. kaset. Terus gaduh kabogoh teh Can. Alhamdulillah atos sa. Sabaraha hiji? Hiji atau kamu kok. Iya, Seur teh. di pekolan itu hiji, deket toga hiji. Kudu sing istiqomah dalam berkarya gitunya. Bener kru bener teh. Kudu terus berkarya bener. Leres. Tong bobogohan wae. Mohon. Tah gitu. Tah eta tadi lagu naon tadi? Lagu Mi Dua Cinta lang layangan. Boah. Iya. Entu atuh entong di Mi Dua atuh entong. Entong atuh. Buah Mi Dua Cinta kasih neng. Wah, atuh mah. Tah ayeuna sakedik mungkin ada sepatah dua patah kata yang akan diberikan kepada pemirsa di seorang Kang Dika yang terus-terusan setiap hari berkarya walaupun kopiah nyengsol. Tapi benar-benar hati teh nyengsol. Alhamdulillah teh eta mah. Bener teh jang bener. Keprokala. Aduh, tah sok mangga. Pokokna mah kanggo seniman-seniman sadayana nu aya di Sumedang anu di mana wae ayana teruslah berkarya, jangan patah semangat.
pokoknya mah. Dan semangatkan patahnya. Ulah Oh, jangan. ulah dipatahkan semangatnya mah. Terus. Pokoknya mah terus berkarya, jangan Heeh. patah semangat. Pokoknya mah kumahanya nya nu intina mah gitulah ulah patah semangat gitu hungkul Pak eta. Oh, Ari asli di ke orang mana? Abi asli Abi mah di Bandung asalna teh. Di Bandung, lahir di Bandung. Terus pas bade masuk SMP pindah ke Sumedang. Ai di Sumedang di mana? Di Nangorak. Di Nangorak. Kampung Toga nu kudu itu. Ai Nangorak teh dengan hantu. Lain atuh eta mah tangkorak. Ari tangkorak malah musare sok tangkorak. Tangkarak eta mah nangkarak. Sok ka mana karap wae. Ari tangkarak malah musare sok di mengadapang. Naon eta teh? Ngakuban. Jauh eta. Aduh. Oh gitu. Nya jadi di Nangorak teh sareng saha? Sarang nenek, sarang abah nu ti mama. Oh, sok atuh beli bade kirim-kirim salam ka nenek, ka abah. Kanggo ka nenek anu nuju nongton merenya Ya. pasti dititah di warang nongton Eta eta. dititah. Salah tuh, salah seketika. Salah pasti itu di warang nongton itu gua abi teh. Tonton abi aya dina YouTube, YouTube na Kang Andri gitu kan. Pasti eta teh. Ai YouTube teh geuningan sok aya beruang YouTube. Naon atuh kutub atuh eta mah. Ari kutub mah geuningan lamun ngaji Quran sok dibuka kutub nanti. Naon eta teh? Kitab. Oh, Kok kitab nyahoan sih itunya. Padahal kitab teh bukunya apalah sih itu. Aduh, Kalau asli. hajakan teh diasupkeun teh operator. Kadang nih balik ke layarnya. Aduh Nyumput. Kalau nyumput. Oh, eta teh di Nangorak. Di Nangorak. Jeung nenek. Tah gitu Ari asli mah di Bandung. Di mana di Bandungna? Bandungna di Soreang. Oh, aya turunan maka bisa jadi ngabodor teh nyanyi teh jeung asuh segala rupa. Ai turunan sih Aki panginten dina debus. Weh, Main debus. bisa kumaha debus bahasa Anu- eta Aki. Anu bedog teh geuning anu di panangana anu Oh. dikitu-kitu nu teu nembus geuningan. Coba. Seram we pokona mah. Uyah mah tara TS kaluhur. Nah, gitu harus. Ulah. Tapi pasti jika coba urang cekek. Ayo. Jadi itu. Nyeri ya teh itu. Enten deui ya teh. Gata sarua aja Aki na. Tuh atuh itu. Hari sugate. Penten deui atuh itu Oh, mah. benten. Penten deui eta mah. Eta jadi tidu debus. Dinu debus. Kadu kieu. Heeh. Jadi the boy. The boy. Nya dinu debus jadi the boy gitu. Oh, bener. Oh, aya turunan ti luhurna. Nuhun. Ari orang tua bisa kanu seni. Henteu tah. Oh, orang tua. Tah mah. aya di orang tua mah gitu. Hmm. Di Aki paling. Tah mimiti hoyong. Mimiti hoyong pisan kanu naon seperti tadi teh kumaha mimitina. Kanu seni gitu kanu Pertama kali. di SMP teh pertama hoyong. kanu kenang pan emang di pas ke SD na resep pisan gitu anya kanu musikna. Jadi reueus pisan kanu musikna teh. Tah pertama kali teh diajak manggung Kusaha. ku pangersana saha asalna teh Dato Slami teh hilap deui. Oh. Manggung asal teh asa bisa-bisa abe we nya geuningan. Manggung ka dieu nya alhamdulillah panginten seueur anu manggil gitu. Ayeuna sekolah di mana? Sakola di SMA IT. Oh, SMA IT. Oh, paingan. Di SMA IT. Dimimiti ieu kan kadek bisi-biji ya. Biji. Soalnya beda geus jeung dek kieu ya. Da aya Islam terpadu mah kudu bener kieu ge. Kieu nya. Ayo mah lain terpadu, terdadu ya. Aduh. Teuing terjong-jong. Aduh. Benar-benarnya. Tah, gitu. Tah, jadi kanu acting bisa. Acting gitu teh WA sambil diajar. Tapi guys, pokoknya mah setiap kita ada liputan-liputan dari channel Naraharja Kamulyan. Wiosnya bahasa campur-campur. Soalnya lamun dicampur mah teu ngeunah. Campur oge karena campur-campur alpuket, candil, jeung nanaon jadi ngeunah. Enaknya. Jadi urang campurkeun bahasana sabab gitu. ieu RK channel teh sanes saukur urang sudah hungkul nonton. Bener, leres. Urang Manado. Aya di Manado, Batak. Batam.
Di Medan. Medan aya tuh di Batak ge aya. Orang Arab. Orang Arab tuh nupikeun ka Arab guys. Amerika. Paris Cibunut. Cikole. Jadi kalamor atuh. Ya pokoknya komplit Nah, pokoknya mah se-Indonesia Raya pokoknya mah. Di ujung ke ujung, seujung kuku. Seujung kuku. Oh, bener. Sok, selanjutnya kanggo motivasi, kanggo nusanis. Kanggo motivasi sadayana pokoknya mah ieu mah nya teu diwiji-wiji. Nomor hiji mah ulah patah semangat. Kudu terus berkarya, sabisa-bisa orang kudu terus berkarya. Jeung anu kaduana tetap bersyukur pokoknya mah anu ku Allah diberikan ka abi teh, ka arurang teh kudu bersyukur pokoknya mah. Disyukuri segala kanikmatana. Amin. Gitu. Aduh, beda. Orang bersyukur. Geus SMA ieu teh mah bisa ceramah. Ceramah. Geus atus tah eta kudu dijalankeun. Jadi kudu bisa seimbang antara seni, ilmu dan agama. Hidup tanpa seni bagaikan sayur tanpa garam. Hidup tanpa seni tidak indah. Kalau hidup pakai seni bakal indah. Hidup pakai ilmu cita-citamu mudah. Hidup pakai agama tindakan moal gagabah. Jadi kudu bersyukur. Aya laguna bersyukur yang ada. Kumaha? Bersyukuri Coba bareng-bareng 1 2 3. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Hayu urang silih podal. Ulah silih podal. Silih jukcung. Silih dukung, silih rangkul, silih majukeun silih mante. Tah panginten pamirtub sadayana menuju nonton hatur nuhun anu parantos manco dina acarana ngobrol bareng. Oge tantosna direcangan ku Kang Dika, oge Kang Andri, oge direcangan ku tim kru anu bertugas. Anu mana alhamdulillah pamugi urang sada sing aya dina ginanjara kawilujengan. Dan jangan lupa channelnya di like, komen, subscribe dan di share sebanyak-banyaknya. Ada di channelnya Raharja Kamulyan. Sim Guring Andrian Saputra, Abi Dika Gebot, Kruna Dinan Ariala. Dinan Ariala. Dinan Ari Ayun. Ari Agrem marenanya. Ari Agrem moal wakan bejakeun kruna mangke. Beda deui waktu nanya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik deh. Aduh. Saksara deh kieu teh nya. Kira ayana di mana akan leungiteun salira ayana di mana ku teu sangka salira minua cinta. Ayo ulang balik kayak ini. Ayo lah.